Bah, abah kunaon? Parusing ambu ah. Parusing. Sing kunaon atuh abah? Nyerek teu pusing kumaha abah nyeun selempung geus dagang rujak geus abah. Oh terus Boga niat hayang ngarubah nasib sih. ngerubah nasib. Oh. Ucuk beja, ucuk beja. Ucuk beja teh cenah. Di Gunung Tihul teh di ditu tuh. Di Gunung Tihul anggon tuyul, mbak abah yang minggu tuyul. Tuyul. Oh, Geuning tuyul abah. Kira abah bet ember, kaceplosan si ambu. Ah, mbak habis kagok borontok abah. Bah, Lawan ambu, namanya tuyul, bah. lain tuyul maksudna mangabejakeun batur. Batur ke Gunung Tihul lo batuyul. Abah teh rek ngarobah nasib ah. Arek dagang boa, abah maka kota. Nya heula atuh mending ge dagang naon tuyul mah rek kampi we nya. Istirahat. Bah Arel mah punya pusaka. Pusaka Tikaruhun, uyut itu tuh uyut Gunung Tihul tuh. Ngebul tuh. Itu aya tuyulan. Kan can digunakan ke abah can uji coba. Kan abah malah kabebeja kasih ambu rek ngaku rek ka kota padahal abah arek ka Gunung Tihul arek ngahokan ieu tuyul rasun mbah ieu kuring datang ke tempat persemayaman mbah mawa batu sayang tuyul minta izin jeung direstuan anakku mbah tah ieu batu bolong sarang tuyul ieu minta dibijilkeun tuyulna hadir Ada apa bosku? akhirnya kamu datang juga ke hadapan Bah Arel. Mari kita bersekutu. Salaman dulu. Ayo, deal. Deal. Kamu harus mengabdi kepada Abah Arel. Siap bosku. Setuju? Setuju. Cuman minta 2 permintaan. Apa itu? Lotek sate, pakai kejo. Oh, dikejoin. Besok bu. Abah tedunin semuanya. Permintaan kamu saya penuhi. Asalkan Abah ngerti tidak? Ngerti. Apa ini? Duit. Bagus, cerdas ente, Yul. Berarti Abah udah cocok nih bersekutu sama kamu. Duit apa yang bisa diambil sama kamu? Jangankan uang rupiah, dolar pun saya sedot pakai buntut ini. Bagus. Pokoknya bosku pasti kaya. Bagus. Itu harus ya. Iya. Harus. Tapi syarat saya dikabulkan ya. Ya, tenang, itu pasti. Lotek sama sate dikejoin, Abah tedunin. Bosku, ini untuk memanggilku. Otek. Begitu bosku. Iya. Terima kasih. Itu cara memanggilmu ya? Iya. Ya. Nanti akan Abah panggil sambil nyenget menyan. Otek. Muncullah. Ada apa bosku memanggilku? Jalankan tugas dari majikanmu ini. Ya, ambilkan sebanyak-banyaknya uang dari orang-orang yang kaya. Bawalah ke sini. Baik bosku. Saya akan menuruti keinginanmu. Coba duit kan. Tapi dirasa-rasa kok bau WC-nya ya. Bener ya bau duit. Tapi aya ambo bau WC ya teh. Yakin dolar ya bau-bau nage. Yakin bau nage dolar. Saya bisa bawa kabeh jeung si bosku. Geus berhasil perintah si bosku. Ini bosku, hasil kerja saya. Wah, bagus sekali. Coba
Silakan bosku Juragan lihat. ingin melihatnya. Kerja yang bagus. Iya bosku. Semoga senang bosku. Ya, ini kerja yang bagus ini. Ini mau diperiksa nih sama bos. Nah, Iya bosku, lihat aja. apa ini isinya? Ini keran emas sumpahnya. Iya bosku. Coba mau saya buka. Hah? Kok receh? Hah? Ya, itu kan dolar bosku. Hah? Ini apa lagi ini? Ini ada sendal capit si Ambu. Edan euy. Edan ente mah euy, tuyul. Cuma serembak si Ambu atuh. Kalau geuning 2000-an gelan aja. Aduh. Gimana sih kamu teh? Kerja itu bosku. Kerja yang pertama itu. Tenang. Serempak kedua. Ambu, Naon, Bang? aya nu hajat itu tetangga. Gimana? Itu tetangga lembur. Abah arek kadi itu Tanggal lembur. anu rek mamarung. Rek naon abah ka ditu? Nya atuh ngaden-ngaden ngopi atuh. Hmm. Ari tetangga aya nu hajat mah meureun pantesna gitu abah teh ngilu melekan gitu. Sambil ngopi-ngopi gitu. Abah yang pisan ka ditu, ulin. Heeh. Heeh. Pengen cek balikna ulah penting teuing. Abah Ya heueuh. moal paling jajanar ya abah. Janari. Enggak. Rek ngendong meureun. Ini ngaranna ge melekan atuh Ambu. Abah geus mending ge kieu. Kumaha? Apana sok aya di nu hajat sok aya nu dagang heueuh. Nu mamarung lain. Heeh. Sok aya sorabi gonjing nu sa martabak lah Oh, nu kararitu. Aya pangmeulikeun eta we balikna heueuh. Nyata pinterna Ambu we Pinterna naon? Ya, atuh abah ira melekan atuh ditu. Ka dieu balik dengan turun hakaneuna bisa wae. Anteurkeun atuh. Geus atuh Abah rek ka ditu heula Oh, pokona eta lah. Ke kumangke we abah mah. Ambo ngeureuyeuh abah mah. asup akal ya omongan si abah. Darasaan mah nu hajat eueuh da, tetangga komo, tetangga lembur eueuh. Mun aya mah meureun ondang-ondang ka ambu oge mah cigana akal bulu si abah ieu mah. Tidak rasaan mencurigakan ieu mah. Ambu. Naon Dede? Tadi nempo Nempo saha? abah di ditu keur jeung pirang pikiran. Abah apan ka ambu wartos ngerek kanu melek. Beneran ambu tuh di ditu keur jeung pirang. Aslian hayu jeung ibu. Hayu atuh coba urang Hayu tadi ngomong. tuh. Abah teh pinter ekol mah abah. Teh nya mah abah arek liwat ka hareupeun imah janda pirang. Abah teh merayap-rayap labatan kadal. Buaya darat teh numpang meungpeung Pos di ditu. Oh di ditu. Hayu urang ditu. Hayu. Ada. Abah anteun anu mamarung. Tapi ulah rea omong. Moal, Bah. Abah rek nganjang kasih pirang janda Taiwan teh. Oh. Anteurnya. Hai siapa? Kemana lah nganter abah itu? Ayo. Kasih pirang bener. Ayo, Bang. Orang langsung ke mamarung. Oh iya, pelakor sialan teh. Dah. Ambu ima alam ambu. Alam ima. Nah, naon ari ambu. Iya, Teh. Ini parah. Alda, naon? Dede pirang. Dede, mana sok ngawirang ambu? Ayo balik ah. Aduh.